Jadi bingung na naon. Itu kang ngomeri. Naon? Pegawai negeri atau atuh? Ngomeri, Mak. Hah? Terus sararu di kudu. Aduh, kumaha atunya? Kalah pararusin sakalina aya nu bogoh dua nana deui adi lanceuk di dulur dua nana lah dikeresakeun pusing kanyaina oge ma abah tuh kudu kumaha kemana nya ma jeung abah udah nyari ya adi kemana nya abah Anggarnya ieu aya geus datang ngalamun teh. ya Mikiran naon ieu? abu emak Hah? Tadi. Aya naon? Mikiran naon nyai teh. Sok balaka ka emak. We di lamunan ku sorangan. Nyai ngalamun wae kolot lagi lu ngalamun. nyai teh pusing mak sakalina aya nu bogoh teh adi lanceuk dulur eta teh dua nana nu hiji Kang Ari nu hiji Kang Dadang dulur eta teh adi lanceuk tapi adi kapi lanceuk mak pusing teh da lain ka bogoh nu bogoheun eta teh mak Bogoheun eta teh ka nyai teh nya. Pagaweanna naon? Budak saha eta teh? Aku kudu puguh. Inung bapakna urang mana? Lah janji bogoh we di di lamunan teu puguh. Geus pernah ka imah ka dieu. Jawab atuh nyai. Ngalamun wae tarik-tarik teh ngalamun teh. ya bingung atuh mak Anu jadi bingungna naon? itu Kang ngomeri Naon? Pegawai negeri atau atuh? ngomeri mak Hah? Terus sararu di kudu. anu hiji tuh Kang Nyai daek nganggon meri, kali itu ngabring-ngabring meri. dan merina ge seueur mak Ya komo loba kitu, komo lo hiji kudu ngagantian. anu hiji ngangon eme Naon? Tiga me. lain ngangon eme lain siga eme Sugan teh siga me atuh bro. Pernah ka dieu nganyang? itu Anu jadi di lamunan naonna? bingung dua nana aku dah Hayang dua nana. ayah Nyai hayang ka dua nana. ayah Nai. Pamarakan. Loba-loba teuing. nu hiji bager nu hiji baik Bagus dia baik teh beul sarua ya eta teh. maksud teh anu hiji bager anu hiji soleh Soleh palebah mana na. da dua nana oge balalan teh pokona mah saroleh we pokona mah nu hiji geduh padamelan ngangong meri nu hiji nganggon eme anu hiji geduh meri sur anu hiji geduh eme sur Daek nyai ngangona. alim Daek nyai ngaritna. alim Nyai teh matre atuh kitu patut mah. Ka jelemahna hare-hare aya kana hartana hayang. matre teh nu kala amplop Lain atuh matre. Matre yeuh. Ulah sakit tau jadi awewe mah. kudu kumaha atuh mah Aduh anda lemeng ai jadi awewe. nuhun mah Ai muhun bari tara ngagugu ieu mah. ya atuh kumaha Sakalieu dititah hararese. bah Kayak naon meni kadenge ku abah di luar guntreng we nyai jeung mah Tak abah kadinya. Tanya nu bener. kunaon Boga kabogoh sadua-dua, bah. astagfirullahaladzim Oh, hanya nurutan kasih abah gitu, bah. wa abah matara kitu saha eta teh ngaranana Kang Ari sareng Kang Dadang bah bogohna ka saha dua nana atuh duanana mah pika sebeleun Bakal lieur sok bogoh kadua nana kumaha aya awewe hiji. pilihna hiji teh Ya, kalau emak mah hiji. eleh ngalah naon jeung pilih milih eta budak
Atuh. Emang mak kitu wae. Ya dah milih mah bu itu atuh. Perlu pilih mah. Paling semoga Masih abah. pada normal. Budak karunya ieu. Daripada bingung dua anak. Pamilih Abah. atuh bah anu mana anu bagus. Kan ningali lalakina abah nu mana? Bakal kukolot bakal katingali. Da mama nyebutkeunana ieu ulah ieu ulah. Ada sangka pelong atuh. Mancan melong. Encan ujung-ujung. Paingan. Iya wen ieu keun meri ujung me. Naon meri jeung me. Tukangan meri abah. Pokokna mah cek abah mah bawa we ka dieu dua anak. Lalakina. Punten ku abah. Nya penting kan orang penting ku abah, mana nu kapake. Tuh udah abah mah bagur. Mah gelewet dua anak dia sangkeun ka dieu. Moalkeun main kana bisa kolot bisa misah, lina naon. Jadi engke urang apal. Bae kumaha di bawah hiji. Gadeng sia mah lieur mending Bandungan anak oge. Di obat atau air liur mah. Kumaha dinya lieur dasar wajeng inungna. Baraya nu di kota ayu sasarengan ngajarkeun budaya Sunda bayang-bayang wae Ini Sunda nuki wari pembahan para musisi di awas we di mana tujuh si mah asuh pakandangna minta kana irama anu ngelek mata ngelek dijunin mbak biasa hayu urang sasarengan mulai budaya urang warisan para bujangga darajat langit seni Sunda waas kutepak kendangna minta kana iramana ketrek anu ngeletrek mata ngelek ketek Kana hate hayu urang sasarengan mulai budaya urang warisan para pujangga darajat langit seni Sunda hayu urang sasarengan rek bulan kayak mah nang ita Assalamualaikum. Punten. Mangga. Waalaikumsalam. Akan Pun. kumanya ambunan teu aya teh. Duh, bora bade Geus amang. dibukakeun mah kalebat. Mang. Mangga, kalebat. Iya sih teh. Mangga. Mangga, cali. Punten. Mangga cali. Kayaknya segelatnya kala cai. Mang. Hi. Ulah seerting China dasana sebade ngiring ibah. Mangga atuh dileueut caina Kang. Nuhun ditampi. Mangga. Manis. Tenang Kang. Kayak naon tuh Kang? Nah, biasa sakege cekap. Dupi aya naon Kang? Kumaha? Dupi aya naon? Oh. Bade amang wae ieu mah. Nyanak naon Kang? Nyenak ieu we patuangan kosong. Kang. Ka mana sih, Mak? Jadi dapur aja. Dapur? Tadi sauran tuh. Sok ieu bae Kang. Oh. Padahal mah biasa tuh. Abah mah aya. Oh ya? Aya. Iya. Kumaha eta teh? Nganggon mbak teh. Lah, gitu teh we nih. Capek yang dijualan ya ga? Yang dijualan atau mungkin kan tegaduna naon? Kan modal nikah Sarang saha Kang? sareng nyai. Aduh, pengen Kang mah. Biasa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang kalebat atuh Kang Ari? Nah, geuning aya ieu di dieu. Nuhun teu me dongkal. Tos naon? Dongkal bade amang salna mah. Amang Di mana? ngahaja we. Pagi dia Kang. Menikah terus gitu kalau cek teh.
anu didinya mah ah. Atos lah kieu ayeuna mah badan haros kaneng kita. Mohon kumaha? Mumpung aya duaan ieu. Hari abis sami kitunya. Gaduh perasaan kaneng teh. Mun dadang sami nyungkeun pilihan lah gitu kaneng kita. Aduh, abi teh kedah terang heula emak sareng abah. Tak cainya kewa sakedap Mungkin kan. lah, bias. Sambil orang sauran heula emak. Mending sauran heula we. Jadi wae bulan wae. Saha nu pangaranna we eta? Kapan? Ini. Nah kan gila heula. Tuh aya abah sama abah, mak. Aya tukang angon tadi. Itu punya. Ya kan bae da tukang angon naon. Karunya segitu kita. Ya aku tukang naon atuh. Mangga kan dileut. Mun Tak ada opi naon opi. Sok jang namanya kerja jang saya aya sok. Ieu Kang Ari, ieu Kang Dadang, mak, bah. Ieu gaduh mbe nya. Mbe. Gaduh mari. Ternak. Eta kabogoh nyai rek milih nu mana nyai? Abah nu mana we nu nyaah ka nyai. da bidenya. Kumu abi eta. Kadang mah moal aya nya kaciri tinu wajahna gitu. Nanya. Ieu teh bagus. Barawan naon nya teh. Dia teh bagus ieu soleh. Mawan naon. Anu ditanya ku cuma naon naon. Anak naon Kang Ari? Ka dieu teh panginten. Katanya atuh mawan Ai naon. da ieu di indungna anakna matre. Kana dahareun we nu ditanya-tanya teh. Da abi mah dipiwarang kus. Tuman boga budak kitu teh ah. Eta mawan naon, mawan naon. Ngajana nganyang meureunnan maksudna teh. Iya, abah baheula aku maha lamun nganyang teh. Segala dibawa. Ya cek indung amu teh cek indung emak. Geuning kemawana naon tadi usir. Gandeng mah. Naon? Punten mah. Karek kitu geus nyarek. Keceplosan. Nupuguh lain sungai sengir. Sok nupuguh yeuh. Nupuguh teh bogoh nu mana ka mana ka urang mana anu mana. Ari nyai mah nu mana we nu dedeh nu bakal nyaah ka nyai. Kok hayang duanana? Teu jadi hoyong hiji we ah. Mun kersaeun mah eta ge. Bae hiji ewang Gandeng. hayangeun. Ieu kolot kitu hayangeun. Kieu we merejang ayeuna mah ti abah mah da si mamah yang di babadamina meureunnan. Ayeuna lamun ujang leuleheun ka si nyai. Keun bae ku abah pasti ngarojongan emak ke urang papatana ku abah. Anu mudah-mudahan sing kada milik we ujangna keur kahareupna da abah mah teu manang harta. Salah atuh lamun kolot ningali kalakuan budak, pekerjaan budak dan ditinggali mah kahareupna. Percuma ayeuna misalkeun ana beunghar ari harta nu kolot mal bisa diakukeun. Mending ge iti kurih ti mimiti. Rumah tangga mah ngameh ngareunah ke dibawa rumah tangga kedua anjing si nyai teh. Wih, Mun atuh hari kitu mah di kantun heula we nya Neng. bade mulih heula. Punten ya Kang. Sami-sami Neng teh sabios. Ayo Neng. Enggak Kang. Mak di kantun heula mah Abah. Wah, sok jang sing salametnya. Jadi sampai Kumaha hari? mau naon? Oh, masalah si berita. Teuing eta mah kumaha maneh we. Lain kieu ari urang teh pan meureun jeung maneh teh duduluran. Kira korek masyakeun awewe. Da anger rek duduluran ge masalah cinta mah teu bisa dibohongan nyaho teu. Tu urang teh meureun da lancik maneh kudu ngelehan meureun urang teh da rek Kuduna lanceuk ngelehan anu jadi adik we. maneh mah. Kira ku maneh rek ngalengkahan lanceuk. Terus sok ayeuna rek kumaha? Bae maneh rek ngalengkahan lanceuk ngan urang mantas syarat. Naon?
Pangmalikeun naon we tur motor naon modal urang teh. Borah jeung didinya urang hayang ke budak-budak acan motor. Yang geus we atuh jig si eta keur maneh. Kan urang hiji syarat menta Naon? pangmalikeun stum. Keur ngir-ngir jalan arunya. Arjet jalan teh hareup. Sekalian ya tuh bos. Kabawa sa ibu-ibu sa komplek wae mah. Kitu mah. Rek kumaha tuh? Sareula sok syaratna. Teu ingat lieur Ah kumadinya lah ieu urang ge. supaya paham. Geus lah kumadinya rek kumaha ge. Lieur ngurus-ngurus wae awewe ah. Masih ngangan hiji awewe teh. Kudu. Kalau ditagel lo Teh hidang maraneh tos ya. can diadanan kan? Diadanan ku kolot. Diam. Tuh kira kerame. Emangna kerala jog film? Segala aja tinju. Oh, tiga nawa. Ayo, baik tuh. Oh, jiga kayak itu lah. Boga adi saingan teh karago. Dulur nu di lembur baraya nu di kota. Ayu urang Action. dulur nu di lembur baraya nu di kota. Hey bunda, kan Ali. Ayu urang sasarengan Action. ngajarkeun Pokok budaya sadua-dua. Lain, boga kabogoh sadua-dua. Boga kabogoh. Siap. Action. Para musisi campuran Action. seni tradisi ulah kasilih ku jonte. Action.